Iki ya teh Kang hari nyeruskan cita-cita mah ada 3 detik geus teu puguh cita-cita teh resep macan buku-buku cerita dulu teh resep macaan karya-karya lukisan. Nah, yang jadi penulis memang ti keur SD, yang jadi pelukis memang ada resep ninggalan itu teh ninggalan karya-karya Basuki Abdullah, karya Apandi teh. Nah lukisan namun buku mah emut keneh abdi teh sok macaan buku Bu Amnya keresan jadi guru ayeuna teh Bu Am Amelia bangsa Dida Iskandar ngari itulah Bakri karya M. Asalmu ning kapungkur teh sok hayang jadi penulis maju ka dieu keun ngalaman ngobong yang jadi ajengan hayang teu naon kan ka hayang cita-cita. Jadi pemainat kejadian terjadi namun teh wajar ada cita-cita teu puguh gitu kan. Itu tah nyai kesimpulan cita-cita mah yang jadi manfaat. Kesimpulan mah anpau naon teh khairunas anpau mulinas. Atau ya, akhir kesimpulan mah yang janten manfaat oge tiasa ngamanfaatkeun. Itu teh eta mah umum lah. Ka hayang umum umat Islam memang gitulah. Gitu kan. Itu ke SD aja kelas 5 kelas 6 ada emut kan kung jadi juara sajak di SD teh. SD. Ya. Bahasa Indonesia kan bareng sareng resep ngagambar kan. Dulu itu paling resep zaman jaya-jayana Pignet kan. Di tiap majalah aya Pignet wae. Diulik. Sabarana pinter eta mah ada ki lanceuk ki muhsin. Ngan beku bae ki muhsin mah. Pinter nulis ngagambar gitu. Samanya Pignet pernah abdi malah menjadi juara Pignet dulu kerjaya-jayana Pignet eta koran teh geuningan bintang malah tempo eta kantos. Nah jadi sareng antara nyerat sareng ngagambar teh memang sareng ketika itu bahkan kelas 6 SD itu pernah ditugaskan ku Bu Tuti ke sekolah ngalukis pahlawan ngalukis teh duanya urang Tegal Caang Taate almarhum Jenderal Sudirman. Tapi ka aya nge eta favoritna ka Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman, si Jalak Harupat, terus Kadarinata, era Kartini membonjol. Sadaya dijajarkeun dina eta zaman nyerak ngalukis ku krayon. Eta ku lilin teh ya. Maju ke SMP teh sering jadi pipiwarang eta ku guru teh ngadamel lukisan pahlawan, sketsa dan sebagainya. Nah, gaduh-gaduh guru teh zaman SMA lah, zaman aliyah. Taraman Pananu miharja ketika itu beliau kan pelukis penulis oge lah di anjeunna dididik nyerat motif terus cara ngarang pangpana mah babsuna tah mulai ti aliyah mah kada setengah Sunda alamang kan Kakang Guntur ge eta pan ngaguru harita kumaha carana yang bisa masuk mangle sab sering macaan cakakak dina mangle teh eta we Barakatak. Oh, dulu kan cakakak barakatak hahaha. Miti mah ieu saha ganya Ali Guntur kan itu malah aya carapon anu napal carapon anu aki-aki buntung teh ding di Tegal Ilat. Mangkadi. Kan miti mah ieu naon mitina kan ujungnya teh mangkadi teh veteran sebenarnya. Jadi korban bom. Tapi ya kesimpulan cerita tapi ieu tersembunyilah teu ka eta ku pamarentah padahal beliau teh pahlawan lah gitu. Sampai korban sampai anak buntung dia teh carepon Kang Guntur eta teh harita teh terang-terang teh geus kemudian weh orang Tegal Caang ceuk putra ake baeman sering sareng ka ake mah teh ngaguru nya harita mah sarea teh ngakikeun sadayana gitu almarhum teh. Nah berjalan weh sampai eta teh tah gaduh-gaduh penghargaan mah ketiga kelas 3 aliyah itu diikutkan ku guru aliyah kompetisi kaligrafi ketika itu harita teh pelaksana teh pas di Masjid Agung Majalaya tuh Kabupaten Bandung. Abi teh terang lah menang teu nama ada begitu beres nyerat pulang dan terang-terang dipanggil ku kepala sekolah teh weh cenah juara maneh teh cenah juara naon cenah teh mungkin fotona sering pialana, tapi karena gak aya tuh pialana geus bulukan. Keur peringatan keur kenang-kenangan. Nah, karek sadar teh Kang teh. Oh, aing teh aya leuwih ye pangabisanna bab nyerat. Tah.
Jadi ari terang sehana nyerat mah nyakadinakeun lah. Kan harita mah nyerat teh saguluyurna nya. Aya nama terang teknik nulis teh geuning naon teh subjek predikat tulis teknik yang cerita teh ulah lepas ti tilu kan entertainment, menghibur, memberi kabar, mendidik kan gitu tilu prinsip sampai kayana dipakai patokan nyerat teh eta tuh. Jadi nemangungnya gitulah ditepakeun ka barudak. Urang mun manggung beh boh penca cenah boh biantara boh naon menghibur, memberi kabar audien hoyong terangan kabar terbaru katiluna ya tetap aya atikan nanti education gitu nya, education entertainment jadi teh lawan mendidik menghibur information gitu teh kaeunakeun itu teh kaeunakeun lah ai gabungna total di Boam di Panglawungan 13 itu tahun 2017 beh dieu gabungna resmi lah tapi kacatet zaman harita ulang tahun Pak Ayub Rosidi, Pak Profesor Ayub Rosidi di Jalan Garut di Pabukon Pak Ayub usia 80 da Bu Profesor ETRS ngadata sahasa pengarang pemula 80 pengarang pemula harita simkuring lebat kayaknya pengarang Sunda adoro usang sab ngajajar jeung ieu jeung dosen ISBI artinya ya Profesor EN jeung dosen UPI Bu Profesor Reti Asnindes dan sebagainya sana teh sareus tapi da pengarang mah teu make gelar hade nanti matak tadi nanti teu minder da teu barake gelar sok AA mah Miriam lihat tiba heula Pak Abdullah Mustafa Panano S Kang Ibing padahal teh sarjana sadana Kang Komar ya bah Komar pan guru besar geningnya sareng sabaraha guru di antara Bu Amelia Pak Abdullah Mustafa guru nyerat Pak almarhum Pak Usep Romli Kang Tatang jadi cenah Sunda mah mainna pan rasa cenah jadi rasa tulisan Sunda mah rasana urang maca tulisan Sunda anu maca teh rasa jadi gitu benten sareng tulisan bahasa Indonesia anu maca teh panon gitu ya memang karasa kurangna ge gitu nya ai kaenakeun makang nya maksakeun nyerat bahasa Indonesia hanya urusan ieu Sunda mah alit honorna Indonesia mah kapungkur kantos nyerat dina PR lah 2-3 tahun kapengker dari penta redaksi harita teh sing nyerat bubu jadi hal anu berkenaan sareng bubu di dua bahasa Sunda bahasa Indonesia abdi milari sumberna teh di antara teh Kamang Aep Amang Mamat sumberna teh Kabah Lim naon bubu teh Bu Sesek Bu Sampir dan sebagainya sampai satu halaman penuh karya simkuring saperak tah orang teh kes laporan khusus dina PRT jadi laporan khusus di tepi Swiring itu ya guru sorangan di antara wisna Bu Am itu Kang Amelia upami eta di dola umum eta nu ngarang si Buntung atuh Sukandar tapi kayaknya pan abdi gaduh nopal 2 nopal anu hampir 60% dunya buk hutet ideuna mah da tidinya saur guru nyerat ke lain we tulisan sagarupa ge da terus belajar emang gitu saur Kang Nabi gitu can tepi ka ngajolopong mah teras belajar latihan teras ilmu nulis ilmu gambar ilmu silat ilmu dan seni dan sebagainya kan ku terus belajar gitu